kakaler dek meser opak ngawaler mangawaler ngan teu kompak sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaler dek muli galeno ngawaler mangawaler ngan jiga nu teu rarido sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jilbab teu dilancingan porno ini ongko di jilbab tapi teu di calananya. Alhamdulillah mohon dinten ieu sim kuring sakilek nepangan urang suka mulia. Mudah-mudahan sing marulia sadayana urang ieu. Oke terutami ka panganten urang doakeun heula ya panganten anu tadi parantos diolimahan jam sabaraha Pi? Jam 8. Mudah-mudahan bab akang tatang oke sareng nengna sing janten kurawargian sakinah mawadah sareng warohmah. Amin. Sing dipasihan putra anu soleh tur soleha, sing ageng rezekina, sing panjang jodona, sing kapkeun, sing luhur. Nih mata kamu urang keur ngadoa lain suksang sing teh. Ngenaon atuh? Amin. Urang dia memakan religius. Amin. Aman. Atuh mudah-mudahan Ibu Hajah Dedeh sareng Bapak Atang Bapak Adang Pak Haji Adang mudah-mudahan sehat salamina saurna kamari asa sim kuring ka dieu nuju teu damang Bu Haji Dedeh mudah-mudahan sing enggal damang ayeuna mah mudah-mudahan sagala rupi anu dikaluarkeun dina tasakur bini mah dinten ieu mohon sing kabentosan langkung tilu dikaluarkeunana amin. Sareng sim kuring oge nyuhunkeun pidoana ti sadayana mudah-mudahan sim kuring pamajikan sing namahannya Hiji wae geus nyeri. Hiji ame awak segitu sampai nomor 2. Ayo laguna nih buat Ibu Dedeh. Kumaha sana Bu Dedeh? Dedeh teuing. Hei. Dedeh. Bukan Dedeh mah loba. Ieu nami unik mun si Bu Haji. Ya upami abdi gaduh putra ti nu ngora rek ngaranna eta. Hei. Nih. Naon? Semar ping kejong hayang bukan ngora. Jujur, hayang nyandung masuk Hei. Saudara ke Pak Haji Dedeh. Pokoknya hiji di mana paburantak hirup. Oke gitu mohon sekali deui mudah-mudahan sing sarehat sadayana. Urang mah aneh di dieu mah. Nam kan ngarawi ka dieu. Apa lajo sih? Apan si batur kabeh teh si maranina lajo ka ulun. Kabelah mana we ningalin ka ditu ka mana we da. Loba tingalieun kalian ka dieu hungkul. Panaraneh nih. Ibu Daramang sadayana urang dieu. Bapak Daramang sadayana pali dieu Daramang. Alhamdulillah mohon pangtos damang damun gering mah di rumah sakit. Mohon sabaraha teh nganyang kana waktos mohon sing kuring urang hiburan. Hapunten bok pilih heureuyna ke kalangkungan teu kumaha teu aya maksudna naon mung sing kuring ngiring bingah ka panganten anu wireh dina dinten ieu kenging kasinugrahan ieu dinten nu pangbagjana keur Kang Tatang sareng nengna mohon. Di sing kuring aya sateu acan teu alpun mohon aya di Kang Kun. Judulnya memang Kak Susah, tapi orang dia mudah-mudahan cingtong sarusa. Wah orang dia mah. Kami itu raya Kak Susah. Keyboard.
Semana nih. Terus Enak dong tuh. Orang kajong saya kan. Gamane atuh. Sing kompak si era atuh jauh-jauh buhan itu Dede sih. Oh, Pak Haji tuh Dede. Pak Haji Dede. Tinggal Teuing. Orang mah yang nyanyi wae. gitu. Ibu mohon salatullah salamullah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, amin teh solu alaihi. Solu alaihi. Salah. Salah urang teh. Setelah. Itu ibu katampi namanya salagu di sagilek bu pak katampi pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mun teraskeun tong. Rosan. Nih, Oke kan sih. Coba wae mana dah ka mana? Nya ada kabur mah teu dibayar. Wah tuh teh. Saya hayang bayar ting. Mana yang balik ke dia? Hayang teh dibayar emang. mau sih tuh. Cuk sih itu biaya yang tadi bayar emang apa? Nah, emang orang ini bayar tuh. Encan. Ya. Bisa kan ngomong Apa dia namanya? Alas, ayah. iya aku mau gimana guludung nih. Panas teh aya guludung. Iya. Orangnya salah, dia orang nanyakeun ka ibu sareng ka bapak. Terus? Ibu, bapak namanya salagu ti sagilek katampi. Alhamdulillah jawabna teh katampi. Teraskeun entong. wow kalah coli we nepi ka ngaplek gitu. Dia jadi teu ngaplek. Ada dengean menipu. Emang Aduh, kami mau memalukan. Terus cobian taros pak. Sok cobian. banyakkeun bohong. Taros kuning dari. Wah, biar terus. Ayo. Suka. Sok terus si banyakkeun urang bonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teuingan. Sekecil mana ente Mau di bawah wae eta mah tuh. engke ge mere budeuh mah sateunya. Taros cuma isin. Pada di situ isi. Opo. Anjing bade tasakuran. Najumil ari ayah itu. Enak deh. Tanya yang menjujukan ayah. Si bapak aing rono saya aing kalah. Bapak, Ibu, kumaha urang di dieu teh ayeuna? Asia kumaha? Da bingung ngajawabna teh penonton enggak tuh. Sampai tikanang dek nyamper ulir. Belekuk sama. Ai kabatur bisa mana yang makasih ini nyawad. Mana sorangan belekuk. Bisa ko Ultraman. Nah jelema. Mah kalau kasarnya nyebut Ultraman. Lain Ultraman. Banyak bukna kitu cenah mah. Lain Ultraman seteh. Naon Bapak hebat. Naon hebat. Heran Bapak. Urang mah ya teh naon cing cijirin ning imu cita ke ngararas aja jeung manuk mah. Ngararas murudu. Sok tanya terus sebentar. Terus gentong gitu ya teh kumaha teh. Sok mangga. Ieu jeung jangkik lagi power. Sok mangga taros Bobby. Aing nanya Bobby teh. Singkatan Bobby teh. Botak di handap. Aing banget bae jika biada boga anjing hate aing tahu penting mah hate. Aduh, hancur. Kunaon teh? Hancur. Siapa banget? Ari nanya kieu punuh kami ka hati ku sararea. Tah. Neng, ibu gimana mau kanyut? Dono, sekut.
Sana nih mana? Duh, Iya. Eta tingalikeun loba barudak. Saya cing era. Eta barudak loba. Cing bener lamun rek make bahasan kade. Cing bener salah huruf bisa teh cilaka. nah urang pernah nyebut kanyut Aduh. Ya. Urang dia mah sararopan lalat mas ngomongna ge bahasa urang ka dia ameng. Terutama ibu dedeh eta ibu haji dedeh. Amas eta ngomongna ge. oh ini Bu Haji Dodoh teh teu bisa nyebutkeun kanyut teh. Eta. Contoh. Pas tong ngabahas hanyut terus apa nama? Tapi dah heueuh datang euy. Naon? Nah, eta mah wah lemes nanya, Bu. Sok coba, Pak. Nah, Ya lemes nu sok maneh bieu. naon sok lemes supaya eta jadi lemes bahasa eta. Supaya jadi lemes. Heeh, di kumaha? Heeh. Dihamplas. Siapa yang tuh beleguk? Dihamplas maneh. Aduh, apa? Naon linu. masih jadi hamplas Atuh mana mana. Lamun ada ke aya sabenerna mah nu Naon? ATM. Jauh saya teh ngarage duit beleguk. penyambung nih tina kanyut ke ATM teh ATM hayang urang rada tong calokah teh ngomong eta ATM teh. Naon eta Singkatan singkatan ti naon? alat tusuk manual. Hei. Urang ge boga layan ATM. Naon? ATM? Heeh. Aya layanan. Naon? PCA. Naon aja? Tapi singkatan singkatan ti naon bangunan can angeus Hah? bangunan can angeus Lain. naon PCA. Heeh. Barang cawan AA. anger we kanyut-kanyut kene Ini saya kanyut teh. Saya teh dok nabok kanyut teh teh. Ibu berarade kanyut, Bu. Setelah isin atuh mangga ieu nepangkeun ieu artis kanyut. Oh, ada siapa tuh? Bunga panggung tuh boleh kanyut teh. Geus, tong dibahas. Ayeuna urang rek kahibur panganten. iya nih Mana pangantenna? Karek teh ai panganten istri kumaha dipodaran geulan. Wah, eta dah wae ke ka mana pangantenna? Ih, apa landasan mah sudah menunggu. Itu kapal terbangna Kang Tatang. Apa kata mau teh? Landasan sudah siap? Iya. Siap. Kapal terbang akan meluncur. oh Cari takun deui ieu. Mun Kang Tatang bu dede bu Haji Adang hoyong na beusa gila keukeuh teh. Bu. nya Cek abi teh entong tanggal 4 pinuh-pinahkeun we. Eta ku keukeuh hayang tanggal 4. Nah, kumaha cenah? Oh yang geus urang mah urang sesuai dengan itu aya kahayang. Ke. Gede bagaimana? Iya we ka Pak Haji. Wasik. Wow. Usaha adukan hasil kalau beatil modal reka lamar terboga duit. Pak Haji kan gede wae. Itu bodoh. Apa sabun
keke ngalamun teu parugu umuran usaha adukan hasil kaburu beakeun modal rek ngalamar teu boga duit Awas Pak, apa yun Pak? rindu maleang manehna kabandal batur cinta duka pakan hate kuring kakalean sahayang teka honda manehna kawin jeung batur hate anu kering ceri-ceri kuralangsa kuliah pagi kahayang keke ngalamun teu parugu nungguran kuring nu maleang manehna kabandal batur cinta nu kapakan hate kuring kakalean sahayang teka honda manehna kawin jeung batur hate anu beri ceri-ceri kunalangsa dulian bageut kahayang keke ngalamun teu parugu nungguran Terima kasih, terima kasih. Pak, Bapak, tanggung jawab Pak. pada kemana? Iya mayan saya. Setek ini. Kawan kata sanaya labuna. Sanaya. Baik si cikrak kita pelaku. Oh, ganti. Pan orang kurang hiji jadi si cikrak. Oh, kan bae urang mah dinya. Bobelena bae Bapak Ibu pada nyawer kalau resan teh nyeunang artos. Oh, kasih kuring 500 diborong kuno gaduh maksa. Siang lamun aya kahadean mah teu ku artos ge biosip kuring mah. Kunaon wae Bade ku kongkorong, bade ku gelang esok ka dia. Atis. Rampok kita masih karena. Aduh. Mah? Cau. Ih, aku mau cau. Masih cau makan cau. Ayo kaya betul. Sakali mudah-mudahan orang suka mulia sarana sing sada rehat. Oke, terutama nu gaduh maksa ti kawit kamari panten doge ayeuna tadi enjing aya prosesi sang sakala rubina mudah-mudahan sing lancar dukan kewengi aya pangaosan. Kewengi aya pangaosan di ulang saudara ku Bapak Haji Adang sadayana di RW sebenarnya tidak lapasnya RW 12. sebentuk namanya baik. Karena opat. Berarti jangan. Ada guys teu kudu diomongkeun kurang guys jarang heuh dia sebenarnya. Gitu diulang we pokona mangke dina acara pangaosan. Ieu aya paripaos. Naon cenah tadi? Tak kenal maka tak sayang. Pan urang kakara di Sukamulya. Di pagincang cenah panyunut lagu. Pamunut, panyunut. Naon cenah sabaraha? Eta cenah hayang panganten anyar. Panganten anyar di. Engke geus kenalan. Eta kamari abi di Bandung. Anu nyepangan artos dia kitu sih. Kitu teh kumaha maot? Hah? Ih, dicokot. Si Jawa. Naon? Iya. Pan aya paripaos tak kenal maka tak sayang. Ai sagileung teh saha wae cenah jenenganana. Ayeuna urang kenalan. Ngan sateu acan kenalan ieu cing era ku Pak Haji Dede ais pangampi urang. Promotor urang. Kumaha kitu? Urang kudu diajar disiplin model tadi nu hajat teh pan hayang jam 2. Nah, tuh. Oh nah atuh maneh kalarawuh saware.
Itu tak kudu diajar disiplin. Ayeuna urang ospek. Urang diajar disiplin. Biasana lamun diajar disiplin teh mimitina tina baris tingali tentara. Lamun diajar disiplin mimitina tentara baris. Ring teh sabaraha rupa ka ditu. Tah urang nurutan saeutik, urang diajar baris. So, ameh disiplin. Ulang ngerakeun Pak Haji Dede. Ya sok moal. Pak Haji Dede udah tadi ku si Gimrang we. Seni, di mana cenah Seni? Oh, Pak Haji Dede mah keur salat juga anu nalupun tembalan. Di tembalan aku. Iya, pas keur salat. Kumaha? Salat, Allahu Akbar. Gini. Naon? Ya boros mah kayak lah kada sangkaan. Cacakan teu kagebah kukren. Mau banyak tuh tahun itu bagaimana? 2 tahun. Urang kenalan, tapi urang diajar disiplin. Urang diajar baris. Urang sebagai komandan. Nah, sering. Mainnya komandan peot. Komandan mah kitu. Jong leutik. Kakak atuh komandan. Jong awak leutik. Wah, ya abdi peot, Bu. Peot Kasep abdi kasep teh. Goreng batu. Tuh. Itu hari abi kasep bu. Lamun abi nya kasepnya. Tuh, nya cukuran ge. Tapi malah. Tapi diisin ah. Wah. Iya. Tingali ayeuna mah nu keur sukses teh nu barga. Saha sok nu meunang dina pemilihan presiden? Jokowi genut. Pegang sia. Bakal oke ngosi Jokowi mah mana? Aya aing da bangeusi urang oge. Ah Jokowi mah minta rebing Jokowi mah. Mana tang? Saya sarunya oke Bupati Bandung Barat urang teh Lain kabayang mun make peci hidungnya. Jokowi makan make peci hidung teh rapi ya Allah. Udah. Ya mun make peci hidung kieu. Ai pasti luhur eta pati lu teh kenaon? Ai pasti gigir Allah. Kumaha cenah? Gitu. mangga kawonan aya di abi sadayana. Kawonan aya di abi. Sok urang komandanna geus da diajar ieu sok. Oh kan bae lah, urang narima bae Lebar lagi. ini. Oh ada bu meni bapagahan. Kalau bab protes, Hah? kumaha urang rek nyanyi rek kumaha ge. Si teh dikebugan si teh. Bisa berbatur ya teh. Apa disiplin aya nyanyi teh kudu disiplin, kudu bener. Lu disiplin heula Bu diajaran disiplin. Siap. Pasukan. Siap. Gerak. Rencang kiri. Gerak. Ai mana kunaon guru bukan? Geus teh pan diajar disiplin itu ka guru bukan? Ai mana sih eta mah tari-tari deui nih ngana tuh. Atakna kudu siap-siaga. Dina ingat kembali dia. Maksudnya kuwi Ada di palingnya mah katanya kan tuh ku situ. Punya cicing si cowau. Lain Ultraman tadi keur gitu-gitu ge ada Ultraman. Mata teh siap dengekeun sia teh. pasukan. Siap. Gerak. Rencang kanan. Gerak. Ai sia kunaon? Siapa tadi ke kakek caheula nah geus atuh deui wae. Apa abi komandanna teh abi, kumaha abi we? Rek kumaha ge tuh? Aing mah pindah ka tengah. Asiksa atuh di dieu. Ini cicing pisan. Sanes teh cicing da karasa. Mane mah mane baris-baris menepi omongan ampun. Disiplin. Siapa mah? Naon di kode teh? Ngaranna teh naon? Pasukan. Siap. Gerak. Rencang kiri kanan. Gerak. Kunaon aya mana guru boga geus. Coli kiri kanan kok teu nyaring. Bener disiplin. Anak buah si lain teh disiplin mah. Nya anak buah Habib mah disiplin. Mana? Anak buah Habib sama mana? Kurang disiplin diajar mataknya. Anggas dong kituan ribu aing mah. Hah? Dong baris kituan ribu ah. Nah, Ada hulu kenyura tuh. kudu. Tinggal satu kieu.
supaya ibu cenah margi memang baris nu kitu mah cenah aya kecelakaan kerja digentos aya nama barisna urang ngangge bahasa Sunda we supados lemes supados geunaheun baris ku bahasa Sunda Nanya ya baris ku bahasa Sunda sih teh. enggak tahu ya ada lah sok neng kelas sabaraha tah kelas 3 pan baris sok bahasa Indonesia wae urang Sunda teh kudu pinter nih nya urang Sunda teh kudu cerdas ayeuna tinggal marukarana baris da biasa ku bahasa Sunda turutan baris bahasa Sunda gaya sagilek kieu ye sok barisna make bahasa Sunda supaya kekerasan siap oke siap Siap. pasukan horas nuju naon Nuju huras. sanes kitu horasna Kumaha? kieu horasna tinggal ketah pasukan horas Siap teh sanes atur kitu mah sanes heura siap gerak sia teh peot. bodoh ibu bodoh apa nih teh barisna keur bahasa Sunda sia teh Jadi horas. horas teh siap pas Indonesia teh horas siap gitu Oh, jantan horas teh siap. Heeh. Oh, sok peot. Kayaknya kebayang nih. naon Eta lamun 17 Agustusan eta protokoler di itu di presidenan. kumaha teh make bahasa Sunda Pasukan hurus. terus pas tah ge mah di presiden bakal kitu nya Mana liur? so pasukan horas tuh bisa lo